Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadedeuh kanyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng ayeuna bagian anu ka genep welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewuh laksaketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka genep welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana kocapkeun dua poe ti harita si Radok jeung kadua urang baladna nyatana nu katelah si Dosol jeung si Bengo teh maranehna tiluan harita keur laleumpang kukurubutan kukurusukan mapai-mapai jalan anu rarembet ku kakayon da pugu leumpang di tengah-tengah leuweung geledegan jadi teu aneh lamun mah ti kararait jeung ti tetarajong harita wanci geus liwat tengah poe panon poe oge keur memejeuna moreret panas bentrang-bentring untungna ari ka tengah leuweung eta mah cahaya panon poe teh teu pati tembus teuing da kahalangan ku tatangkalan anu rarembet jeung rarajeg pating jungkiring jadi teu karasa panas teuing kana awak anu tiluan oge tapi sanajan kitu nya angger we teu burung maranehna ngarasa lungse tur cape lumampah sabab da teu lalengoh laleumpangna teh katempo si Dosol keur ngagugusur anak embe aya kan opat sikina meni merod-merod we eta embe teh teu daekeun nuturkeun nalika ditungtun kalah terus we beberelean sadengkeun dina leungeun kenca katempo keur ngengelek hayam bikangna jeung hayam jagona nalika ngadenge embe beberelean eta hayam bikangna ngadon kot-kotak bat bat batot bat bat batot bat bat batot hayam jagona ngadon ngilu disada kakarak
acos mata pikeun si dosol ngagusur embe jadi aral rungsing ku ngadenge hayam anu kot-kotak bae. Sedengkeun ari si bengo manehna nungtun munding indungna meuni sadua-dua gelede deui. Nurut ari munding mah ditungtun teh henteu meraod teuing kawas anak embe anu keur digugusur ku si dosol. Antang we munding mah leumpang. Sedengkeun ari si radok manehna keur ngarekuh nanggung barang anu ditanggungna meuni pepek sagala aya. Kangaranan menang babadog ieu naon wae dikokod naon wae dikerit asa payu kana duit pasti dibawa. Sabangsaning beas papakean radio pare jeung rea-rea deui katempo meuni ngahegak. Ngan untungna si radok mah anteng manggulna sabab radio dihurungkeun bari ngadengikeun dongeng-dongeng Ki Agus Jago. Dina eta dongeng kadenge aya iklan bewara sing saha jalma anu peryogi kaos Sunda, anu peryogi dress, peryogi daster, peryogi pangsi, peryogi iket kepala KDM geus nyampak. Di mana nyampakna? Ieu dina dongeng tah dina video di belah kenca di handap aya gambar kantun klik insyaallah engke bakal ngabaris kantun milihan nu resep kaos-kaosna, resep daster-dasterna, resep iket-iketna. Mangga dipaleser anu resep galeuh anu teu resep ulah geuleuh. Harita katempo si radok meuni ngahegak. Aduh Reuruh euy, reuruh. Capek deuleu euy. Mangkaning lumayan jauh keneh ieu ka leuweung tiis teh euy. Eureun heula di dieu euy. Eureun tuh, belah ditu tuh, handapeun tangkal caringin euy. Bari sakalian dewek hayang nginum heula euy. Cek si radok bari kegancangan manehna nurun muru ka tempat anu dituduhkeun bieu handapeun tangkal caringin. Sanggeus aya dina handapeun tangkal anu ngarampidak gubrag we tanggunganana digubragkeun radio nepi ka mecleng batu baterena atuh dongeng teh eureun. Sanggeus dongeng eureun gek si radok diuk bangun anu ripuh naker tuluy nyokot hihid anu kabeneran aya dina tanggungan. Da sagala aya apanan cek tadi oge dina tanggungan si radok teh meunang ngabadog teh. Nepi ka hihid-hihid digubung pohara jasa si radok. Saterusna si radok ngahihidan atawa ngageberan awakna. Karasa asa tiis teu heureudang teuing cara tadi. Sedengkeun si bengo nalika nepi gek diuk gigireun si radok. Sanggeusna tadi nyangcang heula munding ditalikeun kana tangkal kiara. Ari si dosol mah jauh keneh harita teh. Katempo keur ngabebadol anak embe anu keukeuh merod teu daekeun nuturkeun. Sedengkeun hayam jago jeung hayam bikang kot-kotak wae teu eureun-eureun. Beu ambe asa jengkel aing mah nungtun embe-embe wae bari jeung anakna embena teh mun hese beleke pisan si laing mah dosol cepret geura cepret atawa gitik ta bujurna kuregang awi atuh euy meh daekeun maju mejen wae eta hayam tah pencit we ta beuheungna tuman gandeng we di sasada heuh aing cek si radok ngagorowok bari nempokeun ka tempat si dosol anu keur ti beberege narik tambang dina beuheung embe. Heueuh si mah dosol. Eueuh akal pisan hirup teh geuning. Sok cobaan rojok tabujurna ku regang kayu euy. Atawa sakalian babuk uluna ku popongkol. Kagok we asana teh euy. Urang langsung sate keur lapar kieu mah euy. Cek si bengo ngilu keuheul.
sabab manehna oge sarua ngarasa kesalna lalampahna hese nepi gara-gara si dosol anu ngagugulung anak embe teu maju-maju. Harita jarak antara si dosol jeung si radok oge si bonge kurang leuwih aya kana 10 deupana deui. Kadenge ku si dosol anu duaan ngaromong kitu ka manehna teh. Teu tatapasini deui bari jeung dibarung ku ambek. Cebrot. Bujur anak embe anu opat teh digitik ku regang pangpung sagede leungeun. Atuh ari geus kitu mah cuk belenyang we. Embe anu keur ditungtuna teh mihulan lompat sakalumpat lampetna. Ngarasa nyeri jeung ruas meureunnan dumeh digitik liang wadukna. Nepi ka si dosolna oge jadi kawalahan, jadi kagugusur ku tanaga anak embe. Kulebur barakata. Harita hayam nepi ka hiber ngagarapak antukna si dosol kagugusur nepi we ka hareupeun si radok jeung si bonge anu keur dariuk dina akar bari narampokeun ka si dosol anu haheho. Tah kitu deuleu. Nah lain ti tadi atuh si lain teh dosol. Meureun ayeuna oge geus nepi ka tempat tujuan teh. Kemana hayam si eta? Cek si radok bari mencerong ka si dosol anu keur nalikeun tambang embe kana tangkal kai. Teu ngomongna naon si dosol teh, gek weh diu. Rada anggang ti si radok. Tuluy muka kancing baju palebah dadana anu karasa hareudang bayeungjang. Bari terus ngageberan dadana ku dudukuy samak. Mana hayam dosol? Ngajedog wae ditanya ku dewek teh. Itu pan ngagarapa kabur. Eleuh ari sia ku belegug-belegug deing sia. Bae ketang lah teu pergi hayam 2 seki atuh. Sok ka dieu atuh tah diukna ngariung di dieu dosol tiluan. Buru ka dieu. Ulah teu kaupan sia mah kawas bolon wae hirup teh. Yeuh hayang udud jeung obien teu. Ieu dewek boga tak kudu sampe yeuh ka dieu dosol. Keun ulah mikiran hayam anu ngagarapa ka dieu. Cek si radok bari ngagupayan si dosol. Bari jeung kaleked oge antukna si dosol muru nyampeurkeun ka si radok jeung ka si bengo. Da memang heueuh beuteungna teh karasa murilit jabahana ang deui hayang nginum. Gek diuk di hareupeun si radok. Geus diuk kop si dosol nyokot kana cangkir tuluy nyicikeun cai enteh tina teko. Leguk weh si dosol nginum meninggal leguk bakat kuhanaan nepi ka beak 2 cangkirna. Geus kitu kodomang leungeunna ngodomang kana kurup sampe anu diwadahan kana daun waru. Blem camuil harita si dosol cacamuilan bangun anu nikmat naker nepi ka buburi lengan matana oge bakat kurusu ngahuapkeunana jadi kabuhulan seuseut tina baham geus asup ka jero nyangsang dina genggerong. Elah ari sia atuh tong rusu-rusu teuing ari barang hakan teh dosol da moal kabeakeun. Nah ari sia meuni kamalinaan barang lebok teh. Yeuh dewek jeung si bengo mah da geus seubeu ieu nyalese we barang hakana. Tah nginum deui dah bisi hese ngap sia dieu. Cek si radok hideng mang nyicikeun cai kana cangkir pikeun baladna tuluy diasongkeun ka si dosol. Leguk we si dosol nginum deui bari leungeun katuhna nyekelan kurup sampe geus nagog dina deukeut bibirna. Beres nginum balawak we eta kurup sampe teh dihuapkeun deui. Akhirna sanggeus ngarasa seubeuh mah barang daharna pok si dosol kadenge nyarita ditujukeun ka si radok. Aduh Kang, nah kira-kirana moal naon kitu engke den Darmaseta lamun urang seba barang hasil babadog salila leuwih 2 minggu kursa kieu Kang. Jabah hayam sadudua ngadon leupas kumaha Kang? Ngambek moal den Darmaseta.
cek si dosol bari leungeunna nyewol bako tina dompet bako nasi bengo. Nya kumbang kewe atuh sia teh lah dicarekan nya tinggal dengekeun, atuh digablok nya tinggal rasakeun naon hese na ada dosol. Tapi ketang ari cek rasaan dewek mah moal. Nya sakieu mah lumayan we teu seutik-eutik teuing urang setor teh. Pandoma jeung muning oge aya kana genepna. Coba munding mah dua oge lalin tuh da hidungna wungkul. Keun masalah aya mau di pikiran. Embe ieu mah Kang lain domba Kang. Jaba da anakna ben oge Kang. Nya syukur we mun nya teh mah dendar mah moal naon ka urang. Hayu tukang ah. Urang reuyeut deui mengpeung beurang keneh bisi kaburu hujan Kang. Kelaanan atuh sakedeung deui dosol. Meakeun la udud deuleu lumayan ieu. Sok eungap dewek mari udud bari lempang teh euy. Heueuh atuh si dosol. Kewe sakedeung deui kagok. Ieu beuteung dewek geungap keneh. Kade ulah merod deui atuh nungtun embena si dosol. Kudu kawas tadinya gitik bujurna me gancang lempangna. Telat gitik deui, ngarandag gitik deui. Tapi kade ngagitikna ulah tarik-tarik teuing dosol. Karunya bisi kacolok ka jero. Kade gitik si gitik tapi ulah jero teuing. Kuregang leutik we ulah ku curug. Komo bari maneh merosotkeun calana mah. Ulah sok sedik-sedik we dosol bisi paeh. Komo lamun maneh merosotkeun calana lain paeh ngadon kalah reuneuh ge teh pan palaur deuleu. Bisi nalika lahiran teh mirip siang ke beungeutna. Nya moal atuh Kang, dawing mah teu beuki liang embe. Beuki teh Kang anu merepet, embe mah bau Kang. Heueuh bisi wae dewek mah bisi. Pedapan sia leumpangna di tukang, teu kanyahoan ku dewek duaan. Ngadon nyangkora heula tadi na rungkun, ngalekuy jeung embe kade ulah. Akang masuk kitu kawin teh Kang, moal Kang ah. Hayu Kang ah. Hayu Kang ah, bisi hujan Kang. Nya hayu atuh yeuh. Hayu bengok hayu ah. Sok geura tungtun deui mundingna. Hayu Kang, hayu. Anu akhirna mah beral we. Tiluanana laleumpang deui nuluykeun lalampahanana. Nyatana rek ngajugjug ka leuweung tiis, leuweung patempatana Darmaseta. Para wargi sadayana wanci tunggang gunung Siradok jeung kadua urang baladna geus aranjog ka hareupeun wangunan agreng. Wangunan tempat panyicinganana Darmaseta teh. Ari Darmaseta teh incuna Kiranggasenta, musuh bubuyutana Eyang Kuncung. Ari bapana nyaeta Kibarda alias Kibardaseta. Kabeneran ngaranna aya setaan kabeh. Ti aki nepi ka incu teh kitu, cenah tapaul. Sabab kitu nurutkeun wangsit ti bapana nu katarima ku Kibardaseta, kudu make ngaran Seta tungtungna. Ari Kiranggaseta mahna teh aya keneh, masih keneh hirup kumelendang di alam dunya. Ngan jarang nembongkeun diri ka sawae oge. Sanajan ka anak jeung incuna sorangan oge, tara nembongan. Mahna ngan ukur nyepen tatapa. Tapi sawaktu-waktu mah eta ge sok lugay tina tapana. Sok datang nepungan ka Darmaseta jeung ka Bardaseta ngalongokan anak jeung incuna. Sakabeh ilmu panemu jeung rupa-rupa ajian anu dipibanda ku Kiranggaseta hampir geus tamplok kabeh ka incuna. Malah ari ka Bardaseta mah bisa disebutkeun ukur setengah na oge boa diturunkeun teh. Tapi ari ka incuna mah diketrukeun kabeh diwariskeun. Memang kitu patekadana Kiranggaseta. Ngahaja nyiapkeun turunan pikeun bisa ngabinasakeun sakabeh jalma
salaku pangwaris ti Eyang Kuncung teh. Sabab kirangga seta nyaho yen Eyang Kuncung mah teu bogaeun katurunan. Ngan jadi masalahna kirangga seta can ieu apaleun saha jalma-jalmana anu ngawaris ilmu teh Eyang Kuncung. Jadi geus jelas kirangga seta can nyahoeun yen Mang Dira jeung Wirayuda anu bakal jadi pilawaneun manehna. Sekaligus pilawaneun anak jeung incuna nyatana Darma Seta oge Ki Badra Seta. Sanggeus nepi ka tempat padumukan gegedugna si Radok harita cumarita. Bengok cik ketrok euy ku si laing pantona euy. Aya eueuh Den Darma Seta teh sok ketrok. Mudah-mudahan we keur aya di imah Darma Seta keur aya di jero sok ketrok. Cek si Radok marentah ka si Bengo bari ngecageun barang-barang anu dipanggulna. Dosol ku si laing we sok dewek mah teu kuat euy hayang kacai heula sok ketrok sol. Cek si Bengo kalah nitah deui ka si Dosol. Lah loba alesan sia mah ngomong we embung gitu kacai heula rek naon barina oge ka mana kacai teh deuleu si teh deueuh tampian di dieu mah aya oge jauh tadi geus kaliwatan bebe jawe hoream sia masieun ngetrok pantau dunungan urang teh. Tembal si Dosol rada keheul tapi teu burung maehna ngagugu. Deuleu eta kalah patembleuh di tita teh pira kadar di tita ngetrok pantau jug ku si laing ketrok pantona Dosol. Keun bae ulah didenge si Bengo mah. Heuh meureun rek kacai heula bisi kaborosotan. Tuda tadi barang hakana segala dihuapkeun. Jadi we nyeri kadut deuleu. Sok kenyang ketrok Dosol. Cek si Radok rutret ka baladna nu duaan. Ih pan ieu oge eudeuh ku kuring diketrok atuh pantona Kang ulah kamu cereng. Ari si laing nah atuh cicing keneh sia Bengo cenah rek kacai. Cek si Dosol ngareret ka si Bengo anu masih keneh ngajanteng tukangan si Radok. Uduk ayeuna dagoan uduk ayeuna dewek indit yo. Tembal si Bengo bari gura-giru leumpang tuluy weh nguliwed kana rungkun anu aya dina kencaeun jalan. Anu antuk nama nalika si Bengo geus kana rungkun kojengkang si Dosol ngojengkang ngadeukeutan kana panto imah. Kalacat naik kana golodog terus ke ketrok bari uluk salam. Punten. Sampurasun. Assalamualaikum, Den. Waalaikum. Den Darma. Aya kitu Den. Cek si Dosol bari terus ke ketrok. Tapi di jero imah teh eueuh anu nembalan. Sakitu geus sabaraha kali si Dosol keketrok bari pepuntenan oge. Atuh red si Dosol ngareret ka si Radok. Eueuh geuningan Kang euy. Moal kitu keur liar mah Den Darmana. Liar teh liar ka mana deuleu. Da Den Darma mah tarasa saban wayah kieu. Aya di jero meureun. Sok ketrok deui pantona rada tarik euy. Bisi keur di tukang teu kadengieun meureun. Sok ketrok ceun tarik. Cek si Radok nitah keketrok deui ka si Dosol. Atuh si Dosol harita keketrok deui tapi angger. Sakitu diketrokan sabaraha kali bari jeung tarik oge. Pribumi teh eueuh nembalan. Anu antukna si Dosol balik deui nyamperkeun ka si Radok. Eueuh Kang. Nah kamananya Den Darma Seta teh euy. Menit kecet-kecet sakitu pantona geus digedor sabaraha kali oge Kang. Piraku mun nya aya di jero mah make jeung teu kadengieun sagala kuring ngetrokan panto sakitu tarikna Kang. Cek si Dosol bari gek diuk luhureun batu nu aya kencaeun si Radok. Lah ari geus diketrok mah pantona urang daguan we. Jigana keur boga pagawean anu teu bisa diganggu meureun. Pagawean naon Kang? Nya memangna Den Darma sok barang gawe gitu Kang.
apana salila ieu oge urang anu barang siar mah manehna onaman mah ukur karina rima hasilna wungkul Kang. Lain pagawean seperti kuli atau ngabadog sileng teu dosol. Maksudna pagawean cekang radog mah ngasakeun ilmu jeung ajian anu can kataekan kitu lain Kang. Cek si Bengo anu kakarak norojol ti tukangan rungkun milu nempas bari ngareret ka si Radok. Nya heueuh kitu maksud dewek ge. Lain pagawean anu hartina digawe kasar neangan harta banda komo cecerembat bari babadog mah duraka eta mah dilarang ku agama. Tapi cek basa kasar nama eta dendar mate keur tapa atawa keur mujasmedi nyeketan ilmu panemu jampe pamake kaharti teu ku iring dosol. Cek si Radok rada molotot ka si dosol anu memang otakna kulad hese ngarti. Oh kitu ari Sugante pagawean jika nu sejen nya teu naon atuh ari kitu mah Kang. Terus kumaha tuh ieu urang erek kieu wae. Cek si dosol malik tumanya ka si Radok. Tapi ari anu nembal mah si Bengo lain si Radok. Bari si Bengo jiga nu keul pisan ka si dosol ku pedah gandeng tatanya wae. Nya kumaha we sia teh ah. Pan tadi cek Kang Radok kumaha na teu kadenge ku sileng dosol. Nya urang tuan we di dieu nepi ka anggeusna dendar mah ngajalankeun hancap pagaweanana. Da mah nepi ka peuting ieu Sugan. Oh kitu nya heueuh atulah uing rek ngagoler heula. Geus kitu mah jep we. Sajongjongan mah tiruanana teh nu nyarita Raja Rempe. Si Doso langsung ngagoler ngalempengkeun tonggongna. Lumayan lila maranehna carindeluk hareupeun imah. Tapi akhirna wanci liwat magrib reket sora panto kadenge ngareket bray panto anu dijieun tina kayu jati teh muka ti jero. Ulu keur naraon euy arasup nah kala ngajarentul di dinya geus burit ieu teh arasup cek nu muka panto nu tayalian Dharma Seta. Harita katempo papakeana anggar sing sarwa hideung henteu nurutan akina jeung bapana. Pan ari Kirangga Seta jeung Ki Badra Seta mah bodas-bodas papakeanan teh. Atuh pikeun nu tiluan teu ngalobakeun deui catur. Kalacat weh si Radok jeung si Bengo langsung pating kalacat arasup ka jero imah. Ari si Radok mah asupna teh bari mawa tanggungan anu dieusi ku barang-barang hasil babadog teh. Sedangkeun ari si Bengo mah munding anu dua nu ditungtuna dicangcang di hareup tambangna ditalikeun kana tangkal buah. Ari si Doso kalah tiba berage ngagugusur tambang nu nyangreud kana anak embe opat sikit teh rek dibawa asup ka jero imah jigana mah. Harita si Doso tiba berage keur nungtun anak embena ngadon pating berele mejen bari meron bungeun dibawa asup. Lieu si Radok tempo ngalieu ka tukang bre katempo si Dosol keur adu regeng ngenyang-ngenyang tambang embe. Ari si laing kuna naon Dosol jika jelema teu eling sia eta rek dikamanakeun anak embe Dosol masih dibebenyeng kene rek kemanakeun. Cek si Radok nyentak ka si Dosol bangunan nu keul. Beuk ampun aing mah Dosol abong si Dosol ulah dibawa ka jero atuh embe mah Dosol cek si Bengo. Terus kamanakeun atuh Kang diteundeun wae di buruan kumaha mun ngarencar jika hayam tadi karabur meureun Kang. Daek kitu si laing udagna Bengo lamun domba ngencar jika hayam tadi cek si Dosol asa bener ngomong kitu nate meureun. Heuh cang Dosol cang sok tambangna talikeun tak kana tangkal buah
tuh hiji kenjeng kamu hararese belat ka Cidasya hayu ajang ka jero cek si Radok gemes naker keheul ku pamikiran si Dosol anu butek na beaku sorangan. Si Dosol teu nembalan deui tuluy weh manehna mawa deui anak embe saopat-opat terus dicangcang kana tangkal buah dideketkeun jeung tambang panyangcang munding. Sanggeus kitu mah kalacat weh si Dosol ngalacat kana golodog imah bus we asup ka jero. Di jero kasampak si Radok jeung si Bengo geus dariuk sarila dina samak. Sedengkeun ari pribumina mah teu katempo teuing keur ka mana heula. Atuh gek si Dosol diuk gigireun si Bengo teu nyaritana naon tungkul we bangun anu ajri. Tapi karek oge diuk no atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.